parah nih. Nasi aya non Faisal. Kunyuk. Nah lu aing kita takol. Taya reungit tah. Reungit gede pisan. Reungit kayak teh. Aduh, aing nyeri sia. Gagal ieu mah cara kahiji euy. Cara kadua ieu mah ya. Kayak aing keur ngimpi-ngimpi babal teh. Ya. Nah ya non siak. Faisal. Reungit deui wae tah. Lah, reungit naon kayak teh sianya. Eta reungit. Reungit kayak sia gitu lah. Cing, geus gagal deui wae ieu cara kadua ieu. Cara katilu ieu terakhir ieu jurus terakhir 5 juta aing melayang lamun gagal teh. Kayak teh aing keur ngeunah-ngeunah heeh. Pak, urang hayang motor. Nah, hayang motor deui pan sia teh kamari geus meuli. Usaha maneh. Sia teh urusan ke gadag mulian we motor. Teu mempan ieu mah euy. Terus bapak aing ge. Kayak teh aing meuni nyeri ieu ya. Tanaon Faisal sia? Heh. Sia. Kunyuk. Faisal, heh. Faisal. Heh. Cih, masih burik banget. Kamu dengerin apa deh? Burik. Bang, temenin Rapia mau ya? Dagang rapia lain dagang akaneuna tuh. Bang, aing mah tuh bebas bang. Gua tuh ngomong beli we ya. Lain bebas-bebas, kayak pan ari hakaneun mah ngeunah di hakan ari aing meuli rapia jeung naon sia teh? Ya, abang cicing ngerti, abang tepan kolotnya, kurang budak. Mau dagang dahareun mah lamun teu ieu teh. Buruk, dagang nu kieu mah singna teu ieu lagi mah buruk aman. Jih, namanya jadi ngambek ka aing burik. Teh ngambek bang aya aing mah curhat ieu mah. Gua tong mung teh meuli mah Rapia ya. Atuh jeung alian kadua tuh bang. Aing mah teu gablek tanggal kadu kehet. Jeung pemuean bang. Moal aing tara pepoean dina rapia nah. Taman ge loba. Kalian suluh atuh, jangan lian suluh. Moal aing mah lian suluh ku rapia sia mah. Lah, kita aing geus dagang ieu, nanyakeun. Moal aing mah jeung naon rapia sia teh. Tadi omongan aya aing dagang dahareun nanyakeun, aya meuli. Nari geus aing meuli rapia jeung naon? Anu jeung nalian-nalian embe atuh. Segala temoga atuh, miskin pisan. Cih. Dia kalau ngamuk burik. Hah? Kamane mau rapia jeung naon burik? Ih, gue ge aing dicetak ku mana sal? Kita meuli Rapia duitna ke di mana cenah? Diborong. Ji, da bapak aing jeung naon nya? Nya usah euy da aing dicetak ku bapak maneh we. Mau duitna di mana cenah? Untuk sabarahaan burik? 50.000 kabehna. Oh, Nah, ya tuh. Oh ya tuh. nuhun saya. Ah, Bener kagawean udah sisa. Tempura sama yang dibawakan ku aing sah. Wongana, kalau mana kayak aing ka aing ngomong aing meuli hanteu. Anak ngegereng dibalasna. Saan ya zamannya nu kieu. Pak, ya. Namanya mamawa rapia eta nu si burik. Nah, kapan si burik ditadi duitan ku bapak? Jih, lajeng naon aing meuli rapia sia mah? Jih, nama bapak teu ditah ngaduitan ka si burik. Hanteu lajeng naon aing meuli rapia tadi ge aya ka dia si burik teh. Tawaran rapia lajeng naon cek aing teh rapia. Jih, si burik nyebutkeun ditadi duitan cek bapak. Hah, nipu si kehed. Sia mah beunang katipu ku si burik atuh. Padang. Dah kena ulang-ulang deket tanggal kadu urang. Yang ngompol, tapi nempuan kadu euy. Tapi da buahan sia kadu teh. Wah, ieu mah paling meureun. Naik maling kadu aing. Di moal aya buahan lagi beuli. Nah, nyebutkeun buahan eta. Dulu tuh 1 2 3 4. 67 ku aing. Mana tuh mah itu ciri-ciri atuh. Oh, heeh poho ieu. Ka dieu atuh ka aing malikna. Ieu teh kadu teh urang teh digaibkeun. Ku sabab Dipoekeun. Heuh, di kieu dikelilingi ku mata batin teh moal kadeuleun ku batu. Yo, tingali. Kadu sakitu lebeut teh ieu. Yo. Lamun teu kitu, sok aya ngadog wae di dieu mah. Cuma noyok mah ya, ulah gagabah, ulah teu samanea jelema na. Berarti loba kadu. Teu kadu lebet, Sing heula ku aing jampe. jampean kudu. Kela. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadeuleut teu? Loba yang terantung kadu teh. Kan cek aing ge. Itu nu handap lebeut pisan da handapeuna euy. Haji. Tuh lain lebeut. Tak kadeuleun mun ku aing teu kadeuleut. Goblok dah jadi kadu loba. Penting kita dapat uang buat malam mingguan. Yo, urang mah pedah kabalan ai butuh, masa kurang dijual. Anjir baradak gitu ieu. Diborongkeun ieu teh. Heuh, diborongkeun.
Sok wani sabaraha, madang. Sabaraha tuh nya euy. Tuh dulu, wah di nadahan ieu gitu. Hiji dua tilu pisan opat. tuh tuh. Aya 60. Anjing gua gelo, mana dihanap lebet pisan. Kan eueuhan aya kaduna. Anjing. Lu mana nu gede? Tuh. Wah, Oh, pisan tuh. anjir eta mah kudu dialain lagi. Obat ya dibeli di borong. Berarti ilmu aing ti aki aing mati. Anjing jagoan gitu. Wah, hebat ya. Di borong kuat. Aya kalem ke dieu mah. Aing ge kaki Mang Doyok. Yo. Geus we aing 500.000 aing keur butuh duit jeung malam mingguan ya. Duh atuh ulah 500 euy mahal teuing. Nah, mah teuing madang sakitu kadu barada gitu. Pan iya tuh pan keraya 250 duit na kita. Aya rek mah. Tah 2,5 aya rek mah. Heeh, geus atunya. Siap. Ya. Ulah bebejak ka batur meuli dibeulinya. Kurang ira di alana Bisa kuduna. aya nu nyolong. Ira di alana kurang. Heuh, gue di alana mah. Ya lamun nek ngalat kedesak ka dieu. Siap. Ulah diindur. Heeh, gampang. Yuk. Aisyah keur naon? Hah? Keur naon sih? Telepon kadu. Kadu Aing naon? pambeuli timang doyok, yang timang jack, kadu tuh. Kadu mana? Ani jadi eueuh euy. Aisyah bisa mana meureun itu? Mana kadu naon? Ah, nah ani Aisyah jadi- marada. Tadi mah aya ku aing kadu kaduna ieu leubeut pisan tuh dihandapkenan. Ngalinur meureun. Sia mah kaduna nahaun? Ini jadi eueuh euy. Kayak atuh dagoan yeuh aing bejer lah aing ka Mang Doyok, teh mah daya atuh kadu teh. Gua bukan rada stres jelema teh. Kadu naon? Cepek. Aing pe. Yo. Doyok. Yo, apes aing mah. Yo, apes. Aduh teh jadi eueuh leungit. Da buahna loba aing teu kaharti. Bebeja ka batur meureun mangadang mah. Nah, bebejak ka batur. Ih, kapan aya si polen cenah teh. Salah Mang Adang, lain salah urang. Kumaha jeung sabar kumaha gitu. Eueuh kaduna teh pas ngalieu ke kaluhur deui. Eueuh kaduna teh. Nyaho pan aing tadi geus sok mata-mata ulah bebejak. Wah, Aing kumaha tuh? nyang geus atuh da aing mah geus dijual. Terus duit tang. Ih, dapan aing mah geus ieu mah geus adu harga. Jadi mau digantian deui teh duitna. Nya moal atuh da aing mah geus hak milik ieu. Aing kumaha tuh aing? Salah Mang Adang, bebeja tuh. Yo, induk suku oke, ulah ada bejaan. Aduh, apes aing. Mang Jack ka mana? Goblok teh nya Mang Jack euy. Teuing, Udah ka aing teh janjina ayeuna pokona mek bayarna teh kamari kurang HP teh. Kasar kaciri ulin-ulin Sal. ya. Atuh tagih wajib ku maneh? Mau anjing. Sabaraha kitu 200 deui di Mang Jack jik 200. Heuh ke dibere di buruhan kalem. Di buruhan sabaraha? Lah sabaraha we atuh jik teh ulah hitungan ka kulot mah gocapnya. Heuh. Ampun, ting anak aing si Faisal kita nyokot duit sakitu ge di Mang Jack meni kudu diburuhan koplok. Ke duit pisannya. Ampun. Lieur aing. Halo, ngopi tuh, Bang. Bah. Aing mau duit cenah cek Bapak. Sabi ya karek ku bapak maneh dicokot. Pulang lagi acan ke Abah 50.000 deui. Enggeus. Ya, ngalah bapak maneh teh bulak-balik ka dieu. Geus we. Nu 50 ku maneh heula we pulanganna dia. Ah, Bapak aing, kok nitah nyokotnya? Tapi enggeus kumaneha. Oh, pulangna buru ti maneh heula we sah. Ah, ya mah kumaha yo? Oke tagih we ka bapak maneh. Heeh. Nuhun tah. Katunya. Samisa-misa. Dek, kan tadi kamu ke bapak minta jajan. Nih sok jajanin. Yuk ke warung ya. Heeh. Aya ke jajan budak. Haha, nuhun sah. Heeh, pisan kehet teh nya ka mana heula. Yuk tah. Aku mah Bapak mah. Nah nitah nagih. Pan heuh aing ngitah nagih na kumaha mana lapisan maneh mah. Cik, pancen cek Mang Jack. Enggeus ku Bapak. Malahan mah pulangna dibawa nu ge gocap. Cih, sia mah aing mah katipu ku Mang Jack nya. Aing ngogok ka aing mah Mang Jack nang susul. Di mana Mang Jack? Yap. Kumaha Pak ieu teh disiksa wae? Siksa.